Nomor 2 sambut luar mau jurusna tarik rat kita deui rat gunana eta di mana tampan dan tawa hukum jurus mah dibabetkeun kan itu tonyongkeun kan itu babetkeun sempuk tawa tuh bawa ka ditu nya deui pungkat tuh buang ngan kumaha usum kitu sate lamun ka ditu lamun jauh lamun usum mah deukeut contoh prung tuh benang gitu ya cek hukum jurus nomor 2 maka itu deui prung cek hukum jurus kaitunya nomor 2 teh kumaha usum lamun deukeut dibawa ka dieuna potong ka luhur tuh dipotong deh potong lamun hayang nepak musuhna tah nah tahanap tuh cokot kumaha usum gerak jung tuh depak ke kahanap tak ieu na kaluhurkeun tah jempolna tah neken deui jung ka luhur depakeun tah eta nomor 2 sambut luar hukum jurus mah tong nyonggoan ka ditu yang babaturan orangnya kayak itu dan jeung musuh mah eta yang geus potongkeun jadi si pigelak ieu copot jadi gaju ka luhur tuh potong bari munur sabanarna gitu nomor 3 sambut luar pupuhan kita bawa dago teu pus bawa lepaskeun eta teu ke gadog tah eta bisa ku eta bisa ku siku di mana usum lamun nyolong banget jauh ke eta contoh misalkan juga jauh kan jauh tuh berarti dia belum ku siku mau mana pisau siku jauh teuing nya jauh tapi ku eta karena mau dibawa ada ke kena awak tuh dekeutkeun tah itu siku tuh dibabukkeun teh itu eta nyaloyong di nyaloyong teh teu iga mah pikeun kaluhur podok iga mah so tewak pung jauh kodok iga anak-anak dah eta coba cokrung tuh bawa kali itu tuh nya jika nomor 24 maka dinya ima iga anak itu tuh nya cross dari siap sup kodok bus eta tuh tengah kali itu lah balik euy tadi itu